wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz Dwi Prasetyanisi teh kelas 11 patilu. Abdi bade ngaresansi buku anu judulna Baruang Kanu Ngarora. Kenging Deka Adiwinata penerbitna PT Kiblat Buku Utama cetakan Februari 2017. Kandelna 107 halaman. Novel itu nyaritakeun tentang Nyai Rapiah, Ujung Kusen sareng Am Osman. Dimulai dina malam Senin 14 bulan Hapit 1287 di bumina Haji Abdul Rapid anu rame pisan. Eta teh kulantaran anakna nyaeta Nyai Rapiah bade dilamar ku Ujang Kusen. Teu kusilila Nyai Rapiah sareng Ujang Kusen teh nikah. Nah, lantaran hayang mandiri sareng ngarepotkeun kolotna, akhirna Nyai Rapiah sareng Ujang Kusen teh pindah ka hiji desa anu jauh ti desa kolotna. Akhirna maranehna teh pindah bari diiringan ku cerik Nyai Rapiah lantaran Nyai Rapiah teh biasa jauh sareng kolotna. Tekung sirila Ujang Kusen sareng Nyai Rapiah nepi ka hiji desa anu deket ka gunung. Nah, desana teh jauh ka mana-mana. Di dinya teh Nyai Rapiah ngarasa teu pibataheun pisan. Salain jauh ka mana-mana lantaran di dinya Nyai Rapiah teu ngarasaan kahirupan meureunnah nu manehna biasa jalankeun. Akhirna Nyai Rapiah ngarasa teu kuat deui, ngarasa teu betah pisan. Akhirna Nyai Rapiah kabur sareng Abdullah. Nah, Abdullah ieu teh rarancangana Am Osman, nyaeta lalaki anu dipikaresep ku Nyai Rapiah sateu acan nikah sareng Ujang Kusen. Tujuan manehna kabur teh bade ka imahna kolotna Nyai Rapiah. Nah, di dinya Ujang Kusen sareng Nyai Rapiah teh teu akur. Tekung silila Ujang Kusen sareng Nyai Rapiah teh pipisah. Nah, akhirna Nyai Rapiah nikah deui sareng Am Osman. Tekung silila Nyai Rapiah teh dicandung ku Am Osman lantaran kolotna Am Osman ngarasa ya Nyai Rapiah teh teu saderajat jeung manehna. Am Osman teh nikah deui sareng Agan Suriningrat. Nah, didinya Nyai Rapiah teh ngarasa sedih ngan manehna teu bisa nanaon deui lantaran manehna ngarasa yen eta teh tos jadi takdirna. Sarua sareng Nyai Rapiah di luaran ditu nyaeta Ujang Kusen santos dipisah sareng Nyai Rapiah jadi lalaki anu teu bener, sok awewe mabuk jeung sajabana. Nah, lantaran ku kitu akhirna Ujang Kusen teh dibui. Nah, eta carita tina Baruang Kanu Ngarora. Di dinya urang tiasa nyandak unsur-unsur intrinsik dinu caritana. Nu kahiji temana nyaeta tentang percintaan, nu galurna nyaeta galur maju. Latarna aya di dayeuh nyaeta atawa kota sareng di desa anu deket jeung gunung. Tokohna aya Nyai Rapiah, Ujang Kusen, Am Osman, terus Abdullah, Agan Suriningrat, terus teh kolotna Nyai Rapiah sareng kolotna Ujang Kusen. Nah, puseur sawangan dina ieu carita nyaeta jalma katilu. Pangajaran atau amanat anu tiasa urang cokot tina carita Baruang Kanu Ngarora nyaeta nu kahiji, urang tong sok ngalanggar atawa ngahianatan kepercayaan anu tos dipasihkeun batur ka urang. Nu kadua, urang kudu satiasa sabar dina ngajalankeun kahirupan urang. Nu katilu, urang kudu santiasa bersyukur dina naon nu urang boga. Nya sakitu wae anu kapihatur
Mohon maaf amun aya kasalahan dina tutur kata atawa kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.